Oi gagah anjir teuing. Iya keur nganter ka Bogor itu yang sebelah langganan cenah di dieu. Boga duit teu nginjem heula aing ya awewe aing hayang ulin ka Indomart. Aing boga duit di mana sih teh manoyo ka Bogor aing itu di jajanan. Manggil beli sorangan. Yo, dia teh si Barnet. Nelpon ka aing teh manehna payu motorna ajak ulin. Hayangan awewe. Boga awewe teu. Geus kieu. Ah, aing kemana ya wadayok telila geuningan. Kan nyamper. Bira aku sia teh babaturan. Lahi atuh. Dakwaan sakedeung tapi ulah ka indit. Aing ka si Barnet teh sampeurkeun. Buru ka Bogor aing geus keburu ngajak balik. Wah anjir, oi. Wah Barnet, iya mobil Barnet. Oh, anu anyar ya urang karek meuni. Anjir. Balaka euy batur. Keur rada aya rezeki. Aya awewe mah aya geulis. Aya. Keur meuli seplak ayeuna ge rek disampeurkeun. Atuh wah hayu. Rangga. Urang geus teu kuat hayang ulin ieu mau ulin dina mobil anyar. Ya teh deket ieu ya. Nah, ayo. Yuk. Mana? Tuh. Pakai baju bodas tuh. Eta moal gagal tuh dulu anjir, bersih gitu kan. Oh, bener. Oh mau diajak nih na mobil ulin. Wah, kan aing aya kudu heula. Sok urang ikut. Kalem udut mah. Kucing diberi. Kali duitna. Ancan-canan aing mau awewe teh. Di dua dulu. Ulah loba-loba teuing atuh ngitungna. Nah, gitu we. Lah, Gue nya. Siapa beca cek kurang aing era, bisi banyak dijodokeun. ulah bebeja ka pamajikan urang Oh, ge sarua. wah, kalem heucik. Nya. Oh, Neng lagi jajan sebelah. Iya, lagi jam sebelah. Atau meni sedikit ting tambahin nanti dibayarin sama. Oh beneran? Iya, sok we, sok. Oh ya udah tuh. Tuh sama itu tanya tuh. Sok ambil Beneran? we semua. Beneran bayar ya? Nah, Udah. udah cukup begini. Lagi yang lain. Beneran? Iya bener sok. Oh, sia ngaheurean ieu. Nah, Bogor aing. naon ieu maksudna? Naon maksudna bieu sia. Ari ieu saha? Ieu teh ka Bogor aing geus tunangan. Sabulan deui ge aing teh rek kawin teh. Aduh, aing geus kitu Ieu mah kumaha aya geus. masalah. Wah, aing polsek dibawa ka dieu. Keheula, ieu masalah paham, ieu masalah Kalau paham. masalah paham siap kebasan alasan. Sok, pilih damai, pilih polsek ku aing teu ka dieu. Aduh, aing mah mah bisa balik ke bawah polsek mah. Damai, nah kumaha cara naon damai? Sok, Sok kumaha? atuh damai teh atuh. Oh, siap. Sakit cukup? Dik ieu mah sebalas teh. Bagus bae lah. Awas ya sekali-kali deui ngaheureun bebek aing. Oh, ampura salah paham ieu mah. Wah, tonjok dadana. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Enggak di toilet? Enggak, mana uangnya? Ieu. Banyak. Cuma 100. Lumayan. Cing. Wadoyok nipu ka aing. Eta mah kalau mikeun pamajikan batur, aing untung we teh dibawa ka polsek oge. Aduh, wah edan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade cari. Damang kan? Alhamdulillah, damang. Nuju nyantai we nya. Nah, kada ulun euy Mohon. manis. Kieu itu abdi teh sebagai pelaksana bangunan. Mohon. Ya. Kan proyek abdi teh eta nu dihanap dinya pan tos beres. Alhamdulillah gitu. Abdi teh itu teh aya cat dua galon deui gitu manawi sugan si Akang itu aya bata nu teu acan dicat gitu manawi bade dipeser mirah dimirahkeun pisan Oh, bilih gitu. peryogi mah mohon. Nyata kieu abdi ge kamar teh kantos aya nawisan. Awis. Awis. Abdi ge mun kanggo benteng Nah, nyata. kamari sabaraha nu nawisan? 1 juta langkung dua. Di abdi mah pokona mah 500 ribuan teu nanaon. Dua teh. Nya 200 ribuan. Mirah atuh eta mah. Mira da ieu mah nyata daripada ku abdi dicanak deui gitu ka itu. Mending kena dicawe gitu di dieu. Bilih peryogi bilih ieu mah bilih peryogi gitu bilih minat. Nya atuh kitu mah sok we cenah ka dieu. Oh cenah heula barangna ka dieu nya. Cenah heula atuh da kada ninggal heula abdi meureun gitu. Oh nya tuh. Nya tuh sakedap atuh nya. Mohon. Kan kurang telepon heula urang ka dieu barudaknya. Nya gitu.
Halo Ci, eta kabar udak anak buah tak pengirimkeun chat 2 galon. Heuh ayeuna bumi na Mang Ali. Pokona Mang Ali da mau bireuk deui pokona di lumur ieu mah. Esok ditungguannya. Ulah dileting buru. Head. Engke mayarna mangke di dieu. Engke mayarna di dieu. Nya, sok. Atos bieu teh anak buah ku abdi di piurang ieu dikirim ka dieu. Aya nu nuju di jalan keur dikirim ka dieu cenah gitu. Siap. Ngan abdi teh bade ngabujeng engana kitu. Atuh kumaha lamun ditawis heula ayeuna? Dibayar heula nya. Atos ayeuna. Kumaha? Atuh kewe geus dongkapan merencaninga abdi chatna Oh kumaha. nya ya satu orang antosan aya sakedap ke nya. Mun gitu janten enakeun. Pokoknya nuju ka dieu da ayeuna. Siap. Anak-anak buah. Can datang wae nya barudak teh mana cenah. Ayo, kopi saha ya? Tadi aya tamu ka dieu nya eta. Oh, aduh lebar atuh itu disiapkeun orang siapkeunnya. Tuh. Oh, tuh nih tuh. Tah, dongkap tuh. Tah, ini mah da. Tos dongkap. Nya abdi mah da bade buburu itu nya tah. Hoyong ieu we dibayar gitu. Ayeuna wae teh. Nya ayeuna we atuh da. Rp500 wae teh. Mohon 500. Tak abdi tampi atuh nya. Siap. Mohon. Bos, yuk chat bade disimpan di mana, Bos? Sok we tuna di dinya. Oh, siap. Turunkan mah, Mes. Lumayan nih berat ya chat yuk. Sok. Mana HP? Oh iya nu ieu. Nya, kitunya nuhun Siap. nya. Mangga. Siap. Ya, Pak Ali. Notana janten 1 jutaan ya teh, 2 chatna. Nota naon? Nota chat. Kan geus dibayar be ka jalma nu bieu. Mayar ka saha? Dia emang teu wau ka jalma nu bieu. Wah, teuing teu wau. Bitnya teh 500.000 cenah. Ka saha nu bener Mang Ali teh? Or. Nah saha atuh jelema eta? Di notaan tuh tadi sabaraha eta chat. Teu kan mantan teh ngomong teh kieu. Aya chat murah cenah 2 galon. Dibeli beda lumayan murah ada di material mah 1 juta ya gini. Terus tadi saha atuh nu nelepon ka material titah ngirim chat ka dieu? Kela. Ari teh emang sebenarnya chat ti material gitu. Nyati material TB sumber momoknya. Nu bener ieu teh. Nyalaras ieu mah Mang Ali, chat ti material TB sumber momoknya ieu mah. Tadi mah nyaritakeun nama teh chat sasa proyek anu geus beres sasa 2 deui. Atuh kicaran mah urang katipu meureun. Aing katipu euy. Kela. Nah, wan ieu mah. Uang mainan. Aji. Manya ya tukang tipu katipu. Hei, buah edan.